Bapak Kapolri, Bapak Kapolres, malah memolot kau cek. Sabotase ya. Padi teh di negara kami eling hari Bayangkara 32. Jalan tundui doa di tadi. Oh kali-kali. Kapan kebersamaan teh, kemanunggalan teh. Persatuan kesatuan teh kudu dikokohkeun kali-kali ayeuna saramongan ieu geus bersatu. Kudu bareng dewek gareng kenek tenang disada gamelan pun kitu. Sinen ngagigi artina teh. Manunggal jadi lagu disebutnya. Cobalah. Bagus, kurang tidur karolot euy. Rarasana teh baru kene heureun. Sang kirang geus arincuan teh sia teh. Tukang alok mun buyut kan. Heuh, kitu. Geus garanti bulu. Geus ngararas dina ayam. Bina-bina ceuing sia teh. Isin kepada ros nu ka bumi geus akan. Hah? Isin kepada ros ka bumi kan didengeureuan teh Padaros. Padaros. Heeh. Eta kukituna euy. Bapak Kapolres oge dina dinten Sabtu kamari teh sumping ka itu ka Raja Bango. Bejana cenah dewe ka itu padahal eta ka itu. Tur ka Singajaya. Heeh, maksudna mah kirian kaping. Kirian. Ngalamar. Nyaeta dina raragami eling hari Bayangkara anu ke-62. Ayeuna mangsana di dieu. Tadina mah pada Kapolda ge bade sumping ka dieu. Mung rupina aya tugas dadakan kitu ka Jakarta. Aya tugas ka Jakarta ka Mabes. Nya. Sok urang barengan we dina waktu ayeuna mah ulah rek pakia-kia, ulah rek pagiran-girang tampian. Mun aya naon-naon musyawarah mufakat eta teh budayakeun. Hah? Musyawarah teh budayakeun. Ulah sakaligus urang tindak batur teh. Naon main hakim sendiri. Ulah kapan aya nu berwajib abeh teu angay-angayan. Ya. Da budaya urang mah kitu nete tarajen insya kamalan untik lari mapai bunti nyusul kalungan mapai wahangan. Ciptakeun angguran daerah anu kondusif, urang carana kumaha. Aman tentrem teh buktikeun. Dina gawe. Sararea heuh. Nepi ka dewek ninggal di jem. Heuh kan akhirnya jadi kredit. 86 cek polisi teh meuring. 86 lain 86 lain siap digawe ieu mah 86 bari narima amplop wah silakan akhirna pan eta teh ngarusak citra teh padahal eta teh sebagian oknum nu kitu teh nya segelintir orang aya deui aya aturan polisi rek niat hade nepi ka dituduh goreng niat hade goreng kumari akang. Siapa teh apa dongengna? Oh, kumaha dongengna da bikin ka apa? Ieu teh akibat jelema dina agamana henteu tamat. Oh, semoga. Dina agama teh nganu sangat beja. Jadi hatina teh agamana teh tuturut munding. Munding teh pan dibawa ku garong teh ngiclik we. Heeh. Ieu mah agama ajeb jieuna. Beja. Ajeb teh beja. Dumeh sok ngadengekeun meureun kiai jeung Allah teh maha bunghar. Allah teh maha tingali, maha uninga, maha welas jeung maha asih.
ngan dina pikiran maneh nggak bentuk jelema Allah teh meureun bunghar loba kakayaanana dina pikiranana teh nu awam meureun hirup teh ngan susah jeung susah lain tengah puting teh nyieun surat Assalamualaikum kahatur Allah anu maha welas anu maha asih kalau juratan lain kawas ka sesama heuh pandina imajinasina dina bayanganna teh ngabentuk jelema Allah teh dimitoskeun asidik lain sakamislihi saya umumnya mulai hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge hari ini dina pikiranna dibayangkeun ngabentuk nyuratan abdi percanten ya Allah salira mah murah asih sanes beja abdi yakin dina hate salira teh ulas asih kalayan abdi mah tingali oh Allah teh mah tingali abdi yakin uninga panginten kana pangabutuh abdi cing abdi tulungan artos 100.000 keur bayar listrik hatur nuhun wassalam udin supe kana pos surat ai ku pagawe surat udah dicopatan tina kotak surat hiji-hiji dibacaan ai hiji deui eta surat diudi kahatur Allah nah cek tukang surat ieu teh nu gelo anungkeun we sisi jalan aya polisi palit di polda boncengan polisi jeung wowo pergi ngadutut aya polisi tukang heureuy duanana resep heureuy euy naon nya kayak gitu aya bodas tuh bukan teh suhu nya amplop nih aya dibaca kahatur Allah barakat eta polisi ieu nu gelo pastinya insok cenah euy buka euy eta polisi dina kuta dua ade maca surat kahatur Allah subhanahu musik garohe eta polisi sisirian sa cenah teh euy udin euy mana cenah aduh borak lain cenah karunya aja euy heuh bukan duit cenah dinya naon gitu cenah karunya cenah urang ngirim surat teh kirimkeun karunya aya cenah 75.000 ye cenah sakur bae asupeun suratan deui we kahatur udin ieu duit teh aya jangan manfaatkeun dihandapna teken we Allah eta polisi tukang heureuy ayo cenah euy urang anteurkeun ampe heula seuri ayo oh iya cenah yo tuh cenah imah si Deden Donat lah itu tok assalamualaikum bray tadi buka bro was udin aya polisi lah bapak aya naon cenah da mungkin dosa lain cenah aya katitipan surat disaha teuing cenah sok teh baca kumaneh muhun cenah punten atuh ini teuing polisi nu bari seuri iya aya dibaca teh udin eta surat ieu duit teh lumayan Allahu Akbar abdi beuki percanten Allah teh maha nyaah geuning maha welas asih ya Allah nuhun ya Allah kita sujud salat subuh ke 7 rakaat cacat 2 bisa diganjar sama 7 dibaca
sok cepot duitnya 75.000. Ngalamun di mana teh? Dua pimahi ini jumlah yang di sini. Tulis deui teh ka Allah, hatur Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah pingkeun ulah mihap duit ka polisi. Gening mung dugi 75.000. Jadi ketempuhan budut mau ke polisi dinanya aduh ampun nulungan anjing ke dompet ampun Gusti nu agung makanya nyebutkeun pingkeun deui lebih ka dianggap sesama eta Allah tah nu matak dina agama teh jeung ilmuna kitu dicilaka ya dina Islam teu tauhid cilaka tenepi ya matak sagala pake ulah sumogol tamatkeun cing jucung gara-gara sumogol mah geuning uwi oge kalah jadi hitut kalah jadi pokok aduh percaya kan teu jeung ilmu jadi ya tah begituna teu mudah-mudahan citra polisi tidak ayeuna kapayun di hati masyarakat tetap abadi. Ya, amin. Amin. Jaya sekali jaya tetap jaya. Sakitu ti akangnya, laporan ieu euy, juragan Bima geus aya raratan. Oh kitu akang? Ya. Hari ka itu we kali datang ka TKP. Oh, TKP beres. Tempat kejadian perkara. Benar. Ayo lah, doakan. Sing salamet terdoakan di perjalanan. Diuningakeun yen Bima teu aya teh dianggep sok-sok ku hiji jalma anu dendam ka Raja Arim ka Ratu Arimi Ratu Tinggandani atuh ku kituna Raden Antarja Abimanyu nguningakeun ieu kajadian ka Raden Gatot Kaca anu kalarsan Gatot Kaca aya di negara Tinggandani dipunut ku Arimi pikeun ngajaga negara margi di negara Tinggandani menuju ke aman ku ayana oposisi anu rek ngagubrakeun pemerintahan negara Tinggandani. Eta anu jadi pemberontak teh putrana Arimba Suwardi. Anu ngansik di hiji tempat palayan parantos nyebar miluweung ngakabupaten teman hamba rakyat negara itu kayaan Kakasih Raden Rimbana putrana Prabu Arima anu dina dana kieu Gatot Kaca nampi laporan ti Antarja kau saksi na Semar oge ieu satria nya diayakeun duta Sukro ting-ting mijo Sukro utusan di Karaton Nagara Kakasih Purbakesa disarangan ku Gatot Kaca oge tekantung ti sapangkeunana pasukan Garuda Ngapak anu dipimpin ku Raden Gatot Kaca ukituna Raden Rimbana anu sok pipinahan tempat di leuweung anu sok merbayak sadina luhur cadas anu gampang Sigra pengawakan jangkung gede simar dada bewasnya merostaya papadan pasoman dirban barengan nganti kasempak suar tinakeun dengan pun benro
dia beki nyeri kusi bibi ariwi pemalamun apa riwayatan lebih kaja nyerian kieu ya harus sakuduna jadi raja negara tinggal dari air walau dia boleh jaga tempatnya enggak aing ngepika jadi dordar jeung baraya urang kuringgadani ya ada aing mah jelema diburuhan jaba diburuhan teh aing diancam dek di podaran heuh oh kitu teh lamun teu turu tumut kan jadi dunungan aing teh digugusieun mungkin negara benang kulunungan uing ayo ke diusir jadi tungtung nanti menurut jurang majujung terakhir hari dek balik ke ilah hiji deui jeung wala dia balat pihak hari ini diancam tapi paren dedek itu geceng-geceng ulah pocong lajan begeng ulah tapi kali gotong di mana-mana aing atan apri gunungan aing beunang ku pihak nu berwajib negara ya juga deh aing menang amnesti menang panghampura ti ratu heuh da tadi naga aing ngobrol ka bawa yang mabok aing dia kapal sawe gigituan sarua wae lieur yang kalau rumpulun
protes 3 bulan nerima gaji kiriman Kabojo cair jadi tuna cek giro tunai sedang bicara mau giro nah nungan masih akunya cenah kontan jadi tuna mah jadi moal itu raja ulang teh kena bakal jadi raja negara peringkat dari mudah-mudahan aya teh pernah kumaha teh dulungan urang ka sia moda nya riwayat teh bibi teh ka arimi dulungan urang teh jadi dulungan urang ka arimi teh bibi kau cok saya tahu cok anu sok ngiriman sayuran teh kau cek maru Carlo mau jadi korban politik lah ulah tapi kayaknya siapa ngomong jempling kidunya kadenge engang-engang aja ongkok duja ke alam rame Gusti rumah hagu naon itu menikati isu sangkilang rame hai nasib baik meuli radio eta sangkilang weutuh eta sugan aya nu disada hiji mangkilang digusan keneh meuli HP kabeh teu disada sangkilang eta nomorna geus dibagi-bagikeun ka aing baturan kabeh tuh disada geus gareuleuh meureun ka aing hayang boga TV aing teh kabeli TV kitu capek kamari mah tapi eta sorana eueuh wae kamarna mah alus lain jadi sada anjing siana budak lain TV radio jadi sada siana budak innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah tabrakan aduh nah tabrakan bu nah tengah bejaan atuh harimanya kawas lain yang baraya bapana dulu katabrak nu katabrak juga itu Gusti di rumah sakit mautna tapi di jalan maut oh di jalan maut godok ya akhirin di
di mana di kuburna teu maot. Oh, Semarang mah jauh. Teu maot. Hah? Teu maot, teu aya kene teu tabrakan. Ya atuh. Hobi naon sok kurang jangan. Nu nabrakna. Teu tabrakan gitu. Oh, truk. Aduh. Nyai bapak dirinya numpak naon? Teu tabrakan. Oh, mio. Bina-bina cuy, ya deh aing teh ngobrol. Sumpah, tong diceng-cerikan. Dapet nasib beureun ai. Teu mau jadi teu mau teu bae. Aluran doakeun Bapak urang ciri samping man Islamna. Urang da geus kitu aturan jadi tun ajeun mau teh kudu katabrak. Baik jabat teu mau jadi teu mau. Cing sabar. Cing ditampi man Islamna keun da bakal katuturkeun kurang oge. Doakeun cing ditempatkeun di tempat anu nikmat anjing. Tapi tu amin gitu. Mugi parah. Aduh ampun Gusti doang. Itu saat tinggal. Wah. Alah. Nah. Paman saha? Paman junungan urang anu kakasih Arya Purbakesa. Jeung saha? Anu sareng putra Ratu Arimi kakasih Raden Gatotkaca ngalut geuning. Aduh sampurasun Raden. Aduh buru-buru laporan. Di mana itu Gusti? Ya. Aman. Ngahatur kesembah bagus panjenengan. Nuhun kasih. Sareng saha? Tuang Rai Gatotkaca. Ya. Apa beneran? Oke, 500. Semoga bihatur kakakmu. Sabar kasih, sabar. Benar. Cari. Arya Purbakesa Gatotkaca sampun dumugi Gatengar saing pangkona. Sampurasun anaki, sampurasun kakak. Dilujang sumping paman. Nuhun kasih. Bagean Gatotkaca. Nuhun kakak. Aya naon paman? Mandongkap tadi
Jilaran dina waktu ieu negara pinggandani anu luar biasa oge teu saeutik anu jadi korban. Wajar perjuangan cing emut kawajiban dulur jeung baraya mun jauh silih tepungan lamun anggam silih teang geuring silih ubaran paeh silih rasanan mun salah saling bener saling mejahan supaya lurus kana jalan anu pikaridho ku pangeran. Paman, ieu politik paman. Sok hidup make politik tapi kudu make agama. Ulah agama dibawa kana politik. Engkena maka jadi kedok eta agama. Ngaran-ngaran reformasi teh kitu ujuk manuk aya rebuanana hiber di luhur anu sakelompok misahkeun maneh hiberna tapi dihareup hiji deui eta hartina reformasi. Gawe bareng paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan ngurus negara jeung bangsa ngurus negara jeung masyarakatna ulah rek pakia-kia ulah rek pagirang-girang tampian upami kieu carana yakin ieu teh kahareup pangih jeung kahancuran anu luar biasa. Tinggali manu leutik anu teu mais teu meuleuh rakyat teu bakal katangsara. Tuang ibu Ratu Pringgandani ngahiap ngahayu-hayu hayu bareng deui urang ngurus nagara keun da moal langgeng tuang ibu ayeuna jadi raja bibi hidup jadi raja dan kieu ge bakal aya eureunna dangolotan nya cing lapang dada tarima da ieu teh yakin hidup teh meunang pangaruh ti jalma-jalma anu rek ngahaja ngacokeun nagara anu rek ngadudumakeun antara urang jeung urang. Buktina geuning ayeuna jelebur di ditu jelebur di dieu di tiap-tiap daerah eta bom nepi ka dimeletuk-meletukeun kasep anu teu tua teu dosa ka babawa cilakan.